mah utak kebenaran kanyakeun Mas Suha geus sabaraha poe Mas Suha teh nya konten-konten kemana nya utak nah makan utak-retek sulu akan kamari lain pencairan Har ai teh mayang meni sok kepo kan teh jadi nginjeumna ge da KTP na oge jadul can diperpanjang. Har ari mah utak akan KTP mah ti baheula oge saumur hidup mah nya ya KTP jadul Anu mama nu baheula keur diproses keneh nu ayeuna mah can katarima. Nu baheula mah fotona burem sugan we tu ayeuna mah geulis tiga artis. goreng patut bagoreng patut we atuh mah utak meni hayat teu kudu diudat diedit mata nipu lalaki teteh majarkeun we geulis ciga bidadari ciga artis padahal mah heueuh ieu ge geus krimut kitu tah Mayang kege kealaman keriput mah utama kieu-kieu ge cangker bisa keneh goyang tuh. Goyang bisa keneh tuh goyang. nya mah utak pangwartoskeun ka Mas Suha engke teh mayang ka dieu deui erek nagih geus sabaraha poe tah teu konten tah teu pangi tah ayeuna dek ditagih engke sore ka imahna nya omat pang bejakeun Ah nya atuh abdi mah rek kalah suluh deui we dekan menang loba.